Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan nashkuru ilallah azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Summa shalawat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ala siratil azizil hamid alladzi qad a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ilmi wal huda wa sirat wa tariq dalik. Summa nahnu mada jami'an huna yakni li talabil ilmi lianna talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Syukran min ila hada atrubul afa min al khata'i wal mughalada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pang deui sareng simkuring asbakam sang rengangan kitu tah paketu baju serenet ukek ya anu kukruk tah ieu ukek kukruk Masih berada di channel TV. Cidugalan TV. Ya. Nah, Ya miluan. nah, Jangan lupa. jangan lupa like. Like, subscribe, And share. and share. Aduh, bener halus. Ayo udah tadi. Aguyon merenang ieu mah pangtangnya keun balik kumaha oge da. Kumaha ieu mah Sesuai kebutuhan. Acara perkumpulan preman pensiun namun yang penting kagoblogan alhamdulillah urang teh ieu mah ada leheung gitu urang hirup teh euy untuk goblok silaturahmi berenang biasa tadi aing-aingan aing berenang ieu pokoknya tadi urang teh geus ka ieu anu dogopan Ustaz Dikasih tausiah kita alhamdulillah urang teh terserap ilmunya. terserap salit-aliteun meureun urang teh aya pencerahan Ya, gitu. Pembinaan, sok Pak. sanajan urang ayeuna nyalah kasebatna da tos teu ieu teh jamin mun cek kitu teh mah naon teh goblok deh publik Goblok lagi kan. apa ge anu teh tapi keun wae da meureun eta mah Dan kumaha naon eta boga niat masing-masing. nya hanya mudah-mudahan sing boga niat halus ka sarana aya itu lah niat boleh juga Ulah ada. Da ayeuna meureunang urang da meskipun ayeuna urang meureunang can bisa ngalakonan 5 waktu meureunang. mudah-mudahan ke depanna meureun bisa. gitu kan urang teh tadi teh geus tausiah gitu urang teh enak teh geus menjalani silaturahmi mah geus urang teh tinggal meureunang didampingi ku ustadna teh ya aya tulabul ilmi meureunang kudu karep lah mah ih Da eta mah tinggal kembali deui kana diri pribadi urang. bakal kembali ke laptop Jus Kembali diri pribadi urang. anggaran dasar Da Indonesia begitu tidak masalah itu mah da niat soalnya mah. Indonesia memilih gitu jadi orang teh kudu boga pamilih gitu Urang mah niat. ngejo tah ulah nepi ka gigi poho aing ngejo gigi mah malu batu da duda sulit anjing cenah cek eta teh Wah, masalah ngejo itu, teh gigi Pak. kieu Aya pohona Pak, aya pohona ulah nyarekan adi Pak. Masalah itu mah anu sok nyang wae aya awewe. Pohon tercepat. itu udah masuk lagi nyabetul lapar sareng ge apanya Nya Pak, sanguna betul. sangus aleutik pagi dah cekok teh nah udah asa gigi wah gigi kumaha ayeuna saan teh bener jus gigi astagfirullahaladzim ya lapar ke jus aleutik Beli nyarekan adi udah kepetik. Kena dikejokeun deui we dicetrekeun deui. tah dicetrekeun deui sugi-sugi bayat teh bayat berarti kudu diganti anjing Ganti lah kita berenang. diganti udah bogoh nama Wah, di dimanfaatkan kan lain deui. Ya hakna eta mah. kembalikan kesempatan Aya nu hakna deui kitu mah. beak nama tuh ku anjing men Mau badir. Tetap ada kemanfaatan anak gitu tanya Pak. Sok Ngomong atuh sia aya kemanfaatan nama pernah terjadi naon Jadi itu tak canun. Serius, tadi bahasa naon gitu, KKB. Oke. Nu rada teu ngarti nama aduh. Naon tina masalah bahasa.
tina bahasa Arab, bahasa Inggris. Apa eta mah? Aing tinggal yes. Kieu eleuh hampura. Ayo maneh teh tadi Jolies teh ngerti apa kumaha? Mata nyebut yes oke mun ngerti. Justru aing teu ngarti, mata aing Jolies. sakeun bae we yes we geus buku nyawana Beja teh ke beja gitu good. Beja teh artinya lain. Kan mah pengalaman di Bali gini kan. What is your name? Yes. Gitu orang mah. kamar tapi di samu ya. Oke gitu. Jadi banyak make gitu. Kalau bae tak cucuk cenah digabruk ku sia teh. Balik kieu. Ulin yang urang amator sebenarnya teh. Ditanya ku bule geulis padahal bule. What is your name? Yes. Aku sia Jolies. Ente kacakan naon. Ayo wae Jolies. Aing pelat aku Aduh tuh. nyawa yes. Yes, aing mah pakai lama. Terus No, paling kita ngumpul. Kamu aja yes. Jus aya bieu bule nanya naon. Heuy, Doing cenah kurang mah Jolies we. Ngerti si ante. Ah Jolies. Gitu. Ayo jadi. Yes, jangan aja. Tahu gua Kenapa itu harus eta mah berenang anu mampuna urang eta. Mampu mengatakan yes ya yes. Memang. Seperti eta batasna urang. Memang begitu ai dina sakitu umur cek bule pemikiran insting bule. Nah, ketemu jeung seorang ustaz urang Urang cek bule ai nema nama. Kan dia teh cemburunan Yo heuh. kayak nah jo heueuh Menurut tema tanya lawan jo heueuh man bingung bule teh nyanyi good morning Julius good morning. Cek di dia. Kamu coba cek selamat dirinya pagi kalau mana? itu nanya good morning cek dirinya wasipo sipo gitu jawab teh good morning wasipo sipo gitu karena itu lebih bingung good morning wasipo sipo jadi teh karena itu lebih bingung Kenapa gitu? No. Orang mah no ya udah kudu seperti kumaha nah gue jawab supaya karena itu lebih bingung gitu kurangnya ditinggal si bule teh bingung ya bingung kan bingung ningali laut sebulan. ningali laut wacana teh bingung si bule teh pelak untuk kagok nih di teh mana teh gue sias teh no teh pertanyaannya seperti kumaha buku eta buku oh kok yes tapi si bule peluk dono beki ayo bingung si bule teh bingung lu nanya aja nu aja Tinggal balik anjing. yes Oko dangukeun oko yes tapi no boro-boro bule terang ki aing wae terang tak itu pengalaman Tadi bahasa Arab ngerti tuh. wah bukan gak ngerti Tahu bisa jawab. Kelolahan dalam Fatihah. boro-boro ngerti kecem kamu sih pak sudah kita mau kalian apa siapa ya kan ke Arab pak kalau bisa mah berenang kita tuh pengen nanti berenang naon gitunya dana terangna gitu kita berangkat ke sana apapun yang terlihat di sana kita diterima pas bapak bejus bauke asal ada dana terang dari manapun deh dompet merenang mudah-mudahan we urang Ya. teh atuh kita teh biasa kan umroh mudah-mudahan sok saja mudah-mudahan urang teh Amin. jangan bego Baik. gara goblok dia Kalau mau umroh, nah itu belum ngapa lagi. Mua umroh mah. sok sanunya jelema langsung urang Nasiunan atuh anak pendamping gitu kemana? Anu terpenting mah niatan lillahi ta'ala pak. Eta terjadi kamu ngomongan rek balik ya ti Bali
Panai kapal luhur udara. Urang mah duaan los ya. Henteu make naon nih. Leungit nu kitu make di papan. Periksa anjing. Periksa sama keamanan Kalau terus namanya mana nih Batu Ali. tunggu dulu. Ada yang dibawa itu di tas apa ditahan gitu bisa langsung tuh naik karena kapal udara teh kalau cekan diperiksa be diperiksa cari tanahnya tak dibuka dan pakai kantong dia. Ai sugan urang ada orangnya teu ngeuh. Di kantong teh mawa naon sok sia. Anu dipikasieun ku urang teh mawa senjata waktu banget. Pas diperiksa ku petugas batu ali. Batu ali virus. berbau jimat itu Kurang dikit jus kau ya sia. wajar lah kalau gua berbau jimat ke Batu ali. Disangka mah naon gitu nya pedieu. Urang mah jadi nu teu ngartina make nah pokoknya corona dari casing gitu anu jadi teu ngartina urang mah ya hukum begitu turun ya anterin cenah ke bandara ya cek bos teh anterkeun ke bandara so dia pertama asup ini Pertama masuk beli tiket. beli tiket Tiketnya diperiksa. periksa pan Periksa orang mah lolos dua. dia mah lolos aing mah mus nih Mau apa kamu? tahan deui aing anjing teh naon kurangnya aing bingung jadi aing mau Bikin wajah cupu dan dirinya. itu juga pakai Melenguh. aing teh istri dia teh cerita lolos asup deui terus barang kantong sup mana eta teh udah anger orang dipariksa deui terus nih terus kantong itu cenah tas siapa cenah yang kecil cenah gak aing teh anjing aing si teh nu si ieu lolos si garong lolos anjing tas aing si teh ditinggal di teh anjing nu aing sini cenah kamu bawa apa sih itu tinggal buka teh beneran Batu ali. tuh alih Pajus, dia kan, lain. lain daya nama ayo nu kitu mah tuh da geus punggung mah di dieu gitu ya ayo nu kitu mah geus mah punggung ngan pedata anu non eten lasan geuningan almarhumna nih. ta eta urang teh kan mau butuh dua gitu bawa cenah Kaki bawah teh bukan butuh. ya itu lumayan teh jangan amun inget urang teh Ceng mingguan mah. Jing jangan amun cai teh lumayan di itu mah mahal cai teh nu kitu Kebut menurut tadi dalam. baik bawa apa ini kantongan datang teh moyo nit bawa apa sih kamu buka cina mau ditaruh sini apa mau dibawa Kopet cerah. taruh aja saya Udah kurang makan dibalangkeun. Abalangkeun we goblok ieu mah pusing gitu. aing bakat gue sih udah bisa berapa kali sok seberapa kali dia tuh pengecekan anu aing kahiji lolos. Benang kurang dia si bejus. Anu kedua rek naik kana kapal. Geus naon deui wah. Sieu mah ngapuleng ngaranna Geus naon deui aing itu ditahan deui wae. Eta teh waktu deket gitu. bebarengan ya. Biasa make naon make garis nih ya. Tah urang mah los ka dieu duaan ka dieu lolos. Kasih bejus mah dina garis teh henteu bisa asup. Beda. Geus naon deui wae. Pelanggaran bener deh Terus pelanggaran. naon deui wae, lain maneh curang naon digubug batu ali. Kurang kali proses eta batu ali. anjing terus dat aing dia bandara Rek tadi curiga kumaha pan harita keur usul teroris udah. Kayak urang mah geus aing anjing Suatu kewajaran gitu. suat dedeg muncak itu teh mah Dedeg sampai rupa deh mereka kemudian mau diomprotan itu. gagi make masker kacamata. Wah,
tato pan yo pan tato pan gedenya. Ari dina kapal. Mabok. Dia ada kenal Kapal getihan. dia oma kali Allah Akbar maha Asli, asli aing mah. Bener sih. Makapa. Dari omah kota lebih ke 4 meter asli. Tahu bicara cerita ya cerita teh. Urang teh Cek sekali ewang cenah cek si teh. urang teh ti Bali. Heeh. Urang mah dina kapal naon jus? Kapal penjat timah. Penyedot timah bagian ngawal. Tas jus mah dina pong-pong parahu leutik. kapan begitu Jadi urang teh dibetot ku naon? Ku eta perahu badag. ya berkas Betot. Nah, jadi si baju teh betot ku urang dina parahu leutik. Pas aya badai. Jus Alex sekali awang mah moal cenah bae we urang mah dina ieu cenah dina pong cenah dina parahu leutik. Pas dar teh aya badai, asli tuh badai Laut Jawa. badai. Laut Jawa. kejadian eta nih Kita nu kejadian nu Tanjung Priukeun Perahu leutik domang ambing Di juga omang ambing. Ih, siapa? Emang senior mawana pamuksin orang Lombok mah. Ti ini rek ini ti Bali ka Bangka ku obos teh dibere stok arak Bali 2 krat. Geus dek minumnya, Terus tak minum. geus dek minum nek ini teh minum terus ameh teu mabok. Laut ameh ngareunah itu untuk pati siam teuing. ngelawan arus Dibere badai mah cager. Asli orang Cager nu bebas. tilu peting. kena dosa Ma Ampunan dengekeun. Anu mabok parah. mabok Mabok parah ya. Wih, di laut. Naon ngeunangan dunia di laut. Wah, mabok aduh arak Bali ngeunangan paran. Udu dan naon diberes stok itu dia sapat ewang Dahar tahun 10 dibere badai mah jeble apa mah hampura di panggil itu. asli kembali ke tiga pemain kunci asli orang mah asli itu orang mana pegang ka ngan cek si pamuksin teh cenah bang satu ya bang apa nyantai jangan itu cenah jangan panik cenah udah biasa cenah kayak gini mah udah aing kakara tuh anjing sok ningali omak acing 4 meter kilometer wah dipuntang batingna mah ampun si tepangi deui aing anjing tapi beruntung mengatakan itu kasih beruntung berarti beriman Kurang di bopeng. tah di bopeng Bopeng pan moh. aya Jarak bopeng 100 meteran aja urang jeung jus teh. Cek jus. Ngajedong aing keur babacaan. anjing mah Oh, sarua urang jus keur babacaan sia babacaan naon. Kus meurna keur babacaan kapencet si mencet bopengna on off bopeng teh. Maknya aya keur buntang banting babacaan bismika Allahumma udah aing kurang jadi dengekeun aing jus aing cek si garong jus mana curang teh aya kene jus kumaha aman bismika Allahumma bismillah kayak anjing naon gitu kana bismika Allahumma aya itu urun aja bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim berusaha. bismika Apa penemuanana ukur eta jampe kurang jeung dahar. udah anjing jeung babacaan ge dahar sekalian udah aing geus saya kayak aing kudu waswa nyok Hai penemuanana ukur kitu tuh ukur jampe dahar jeung sare. anu lain penemuan inget nah kepala ukur udah aing kudu po omak atuh wajar po omak anjing buat atuh bukti iya teh buntang patingku badai lah babacaan jam bedek sare ngan coba bisa itu tapi Gas tutup. Baik, sempat bener.